Mending repot ke. Cak gitu mah teu aya nanaonna Kang Abi mah. Lumayan we kanggo wengi nih sok hoyong barang tuang ning Lilis. Ya bener atuh. Sekaliannya mau oge dah hoyong atuh. Tapi omat ngecel, ieu emak mah kada katuang ku Neng Lilis. Ulah henteu kade. Oh eta teh kitu. Nuhun. Tapi ini jampean teu. Henteu. Oh. Padahal jampean atuh. Nyawa ya tuh udah bingung abdi ge kada dijampean lo mah. Terus rencana ke hareup mana maneh? Tri. Jadi kieu mah urang aya rencana mah. Jadi sebenarnya mah hirup mah lamun direncanakeun sok ngawur jadi malah keluar tina rencana. Ya aya mah kieu we urang mah. Aya pagawean digawean ku urang aya mah. Eueuh nya bingung atuh neangan lagi. Nuhun nya, katampi pisan ku mama. Sami-sami ce. Nuhun. Agus. Naon we ka dia? Ya ulin orang ka dieu teh kumanaon gitu. Beda-beda ti sasahari ka dia maneh. Rek naon atuh maneh? Yeuh, si Agus mah sakitu ge kaingetan ka mama. Teu ciga maneh ngebluk. Ulin we ka ditu ka dieu. Kalah we kameakeun dahareun si Lilis. Mun teu cenah abdi euy heula nya sieun. Oh, nya. Prambalan ieu teh nya. Nuhun nya. Ya mangga ce. Assalamualaikum. Ya, daripada ulin we mah. Tuh siraman ka ditu. Maneh disomad. Naon ce jeung Otak teh bener we kasih Supri. Ulin we ka ditu ka dieu. Yeuh, barina oge. Tah ulin we jeung si Supri. Bisi katepaan maneh. Wah, kiraku. Tuh apaleun. Supri memandul. Astagfirullahaladzim. Mama reka warung tuh heug siraman. Tek nendeulai kue menang di si Agus ya. Kue meni ngarareunah kieu mangkana. Tuh, mun boga binantu. Ciga si Agus mau dahareun teh. Ulah sore. Mana ngarareunah. Naheun beureun boga minantu kitu. Teu ciga si Supri. Kalakuan teh ngaladog we jeung ngaladog. Sugan mah wadah hareun samplek teu pisan eta mah budak. Coba